Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enging pemirsa sadayana. Patepangdi sareng simkuring Muhammad Hubli. Dina acara redaksi Sunda Komsos TV. Dina waktu ieu simkuring bade ngadugikeun sawata-warta ti pamarentahan desa. Nyaeta ngeunaan kumaha cara pengelolaan jeung mekanisme penyaluran dana desa. Pamirsa, dana desa teh nyaeta bantuan ti pamarentah anu asalna ti presiden, tegesna ti APBN, ditampina 3 kali dina setahun. Tapi kumaha cara pengelolaan jeung mekanisme penyaluran dana desa eta? Dana desa nyaeta bantuan ti pamarentah anu asalna ti presiden tegesna tina APBN, ditampina 3 kali dina sataun. Tujuanna kanggo pembangunan, pemberdayaan, jeung sajabana. Fungsi dana desa nyaeta kanggo ningkatkeun kasejahteraan masyarakat, kamajuan ekonomi desa, jeung kanggo ngalakukeun pemerataan pembangunan. Jumlah anggaran anu ditampi ku unggal desa teh katampina beda-beda tergantung jumlah masyarakat sareng kabutuhan desana. Lajeng kana mekanisme penyaluran dana desa. Anu disebat mekanisme teh nyaeta cara pikeun meunangkeun hiji hal sacara teratur sangkan ngahasilkeun tujuan anu dipikahayang. Ngeunaan mekanisme penyaluran dana desa eta pikeun leuwih jelasna dijelaskeun ku Bapak Undang salaku narasumber. Mekanismenya desa membuat proposal pengajuan ke dinas di tempatnya, ke DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nanti setelah di-ACC oleh DPRD, dapat ada kekurangan, nanti akan di-ACC lagi oleh KPN, baru cair per tahap. Berarti kalau 3 tahap, berarti 3 kali pengajuan. Dikelola sesuai kegiatan atau RAB seperti itu. Bu, dukti pengelolaan dana desa di Desa Padangukti dialokasikan kanggo kegiatan naon wae? Kegiatan kanggo dana desa di Padangukti misalkan dulu ngabangun pasar desa tempatnya di Kampung Pakel, teras aya nu kanggo namina teh revitalisasi saluran irigasi kayak gotong royong tapi dibayar tunai gitu kanggo masyarakat sekitar. Seueur salahina aya oge kanggo BLT bantuan langsung tunai gitu. Mohon atur nuhun Bu kanggo waktos sareng informasina. Pamirsa sadayana, sakitu informasi anu tiasa didugikeun. Muhammad Saki, Komsos TV, ngalaporkeun. Pamirsa sadayana, mung sakitu anu kapihakeun. Mugia janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Hapunten pirea cariosan anu teu merenah dina mama pamirsa patepang deui sareng simkuring Muhammad Hubli dina acara redaksi Sunda salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.